Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1, kumaha damang? Alhamdulillah, mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak hatur nuhun anu kamari atos ngintunkeun tugasna ka ibu anu motokeun ngeunaan ulin ke kebun binatang. Nah, Kang ini tak ayeuna urang diajar ngeunaan molahkeun paguneman. Sateu acan eta ibu bade naros atau salat duha teh acan ieu teh barudak. Mudah-mudahan atosnya. Nah, Kang ini tak ayeuna mah molahkeun paguneman. Aya paguneman teh naon sih Bu Neng? Paguneman teh nyaeta percakapan atanapi obrolan antara dua orang atanapi leuwih. Nah di dia aya obrolan antara si A sareng si B. Nah ngiringan diperhatikeun ya. Cek si A teh punten. Nah saur si B mangga linggih. Kaleresan aya nuju aya di bumi. Sumuhun nembe wangsul. Kumaha damang? Pangestu. Nah, abdi teh aya peryogi. Mangga atuh kalebet. Tos lami teu damang teh. Genep dinten sareng ayeuna. Naon wae karaosna? Riut sareng seueul angen. Punten abdi nembe ngalayat. Teu sawios. Mugi singgera damangnya. Amin. Nah, ini barudak. Sok barudak baca paguneman ieu dibacana tiasa sareng rerencangan di bumi. Amun teu aya rerencangan di bumi, wios sareng bunda atanapi ayah atanapi raka. Lamun eta mun atos tiasa dikintunkeun voice note-na atanapi videona ka ibu. Nah, hatur nuhun sakitu we panginten kangge pelajaran dinten ayeuna. Barudak kedah tiasa molahkeun paguneman atanapi molahkeun percakapan. Amun ditaros misalkan ku guru, ku saha, ku rencangan, ku nu sahandapeun atanapi saluhureun ditaros. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Linggih ti mana? Gitu. Nah, dijawab ku barudak. Abi nembe dongkap ti pasar gitu nya. Kitu we sakitu barudak ti ibu, mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun. Tong hilap, jaga kesehatan, mam buah-buahan sareng mam sayuran, seueurkeun minum cai bodas. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.